Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Dulur-dulur anu aya di lembur, baraya anu aya di kota, abah nyangakeun silaturahmi. Nu aya di Purwakarta nyangakeun sapurwakarta, nyangakeun silaturahmina. Kabupaten Subang sasubang, Kabupaten Karawang sakarawang, Majalengka samajalengka, Tasik satasik, Garut sagarut, Banten sabanten, Bogor sabogor, Cianjur sa Cianjur, nyangakeun silaturahmina. Najan abah aya di Cicaya Campaka Purwakarta. Mudah-mudahan kungalangkungan ya sohibul hikayah janten pepeling ka urang sadayana. Mudah-mudahan tiasa ngadukung kana channel abah nyuhunkeun ridho galihna nyata jariah subscribe na kangge kamajengan ya channel abah, mudah-mudahan aya manfaat. Dina hikayat abah bade nyarioskeun nyaeta aya anak rampong, anak bangsat jadi kiai. Tah di dia dulur, ternyata ilmu teh lain turunan. Lamun teh mah bener ilmu turunan, anak kiai teh kudu jadi kiai kabeh, anak ustad teh kudu jadi ustad kabeh. Geningan ternyata aya cenah anak ustad anu baong oge, anak kiai anu baong oge. Pan cenah aya paribasa, di mana-mana buah mah tara jatuh teh murag teh tara jauh ti tangkalna, tapi kan aya buah anu murag jauh tina tangkalna nyata buah anu dibawa ku lalai. Hartina di mana jalma rek anak kiai rek anak ajengan, di mana salah gaul mah bakal cilaka. Lumawi dulur urang gaul teh kudu jeung jalma-jalma anu soleh supaya urang kabawa soleh. Dina hiji carios kapungkur aya jalma, eta jalma teh gagahna luar biasa, maklum jawara, ilmu naon wae aya. Eta jalma teh ceuk paribasana tukang bobok, tukang tarok, ngan henteu meureun ari marosodkeun underrok mah. Ilmu naon di manehna aya, ilmu kagagahan, ilmu kadugalan, ajian weduk, tarung aji kengkengan, kerak cimane tanyakan beraja musti taji malelang, betara karang ilmu banyu pancasona, betara sangsang sapu angin, sapu pare, sapu inyuk bogaeun eta si jalma. Ngan eta si jalma teh bodo dina agama, ceuk paribasana mah tunggu dirarung catang dirumpak, boro-boro ibadah ka Allah teu apa rupa masjid acan. Kawehna teh tukang pasea sok daek ceceremed, teu kaop ningali barang batur meleng main sikat wae alias dipaok. Boro-boro anu batur anu anak jeung pamajikanana mun meleng mah dipaok ku manehna. Malum ari ngaranna ge barang haram mah dulur lain hayang dipake bener, hawana teh hayang dipake main ujung judi. Jadi pagaweana teh tina mau judi bae, main wae eta si jalma, malum kitu pagaweanana. Teu beunang dinasehatan. Mun dinasehatan teh karah kamalikan rek nyabok. Tapi alhamdulillah ari gaduh carogena mah gaduh istrina mah eta istrina mah geuningan soleh jelema bager dulur. Numawi kahirupanana masya Allah jauh kabedug anggang kadulag, imah balocor bilik barolong, teu hayang mikiran keluarga, rek dahar rek henteu sabodoting. Nu penting aing mah manggi dahar sorangan. Ari pamajikanna mah jalmi anu sabar, sabar mah
banget eta bojona cacak-cacak salakina jelema buraung. Boga budak hiji umuran 15 tahunan langkung ngaranna teh si Kendil. Ari eta si Kendil teh jalma daek rajin daek bunta bantu ka kolotna. Sok ngalasuluh. Tulu eta suluhna teh dijual sawarehna dipake meuli beas sagelas atuh sawarehna duitna saeutik sok diceng-celengankeun. Boga pamikiran ya si Kendil manehna nyaeta nyeng celengan teh hayang masantren hayang bisa ngaji. Tah geuning kitu dulur. Kudu atoh can urang boga budak hayang bisa ngaji teh kudu atoh boga budak hayang masantren teh. Naon sababna? Sabab ke di mana budak bisa ngaji bisa ngaji jadi jalma anu mulya maka urang ge kabawa mulya. Lamun urang cenah hirup lain turunan ti jalma anu mulya maka urang sing jadi jalma anu mulya ame bisa ngamulyakeun ngangkat darajat nu janten orang tua. Taya kacaritakeun dulur ya si Kendil ngalasuluh hatena mah bungah wae sabab geus boga hitungan eta ceng-celengan pamikirna mah moal kapanggih ku bapana. Ditendeuna ge dina bongbok awi hitungan si Kendil eta duit aya cenah meureun 1.500 mah alhamdulillah. Eta si Kendil teh ngalasuluh deui para jamaah sadayana maksud ngalasuluh rek bebeja ka Pak Haji nyaeta minta didoakeun hayang berangkat masantren rek nitipkeun orang tuana. Ari si Kendil keraya di leuweung bapana balik amuk-amukan. Cek bapana bari amuk-amukan teh sagala ditajong. Pantoi mah ditajong, aya ember ditajong. Rewas pamajikanna kang kunaon dengan amak-amakan goblok sia babi. Baru cenah aing ya. Aing hayang ngopi. Cenah kang eueuh opieun. Usaha teh cenah goblok sia teh tong ajedog wae. Ye cenah kang. Anu wajib usaha mah lalaki cenah kang. Eueuh cenah kang. Kopieun mah sake urang bisa dahar teh cenah dibantuan ku si Kendil cenah kang. Baru cenah hayang nginum cenah ya. Aya kang cenah da cai teh hageun belah cen teh oge. Yes non salakina amakna luar biasa. Sebab ya kunaon cenah aing dina minggu ieu ngan eleh we cenah main. Babi teh cenah. Mau naon deui cenah aing ya. Aing kudu ngabangsat ka mana cenah ya. Bingung nya mikiran kudu ka mana. Barang ngareret kana bilik aya naon aya ruas awi nyaeta bongbok awi teh katingali bolong. Curiga ieu bapana. Wah cigana cenah eta duit ieu. Barang dinaon diketrok-ketrok teh ternyata sora duit. Wah masalah ya ceng-celengan si Kendil. Bungah pisan eta bapana. Langsung eta non disoket. Eta bongbok awi tuluy dibelah eta ku bapana ceng-celengan si Kendil. Mangkaning eta teh menang nyeng-celengan budak rek masantren. Dibelah barang buru sutaya duitan ternyata bener 1.500 mah aya. Waduh rezeki anak soleh cenah cek bapana. Wah aing main deui cek pamajikanna kang tah cenah teh moal aing moal tulus aing rek mangkat deui. Bala teh mangkat manehna. Ya kacarioskeun si Kendil aya di perjalanan hatena juga keur bungah sabab katingalingan gumujeng wae. Eta si Kendil ngan bungah wae madina hatena usukan rek mangkat masantren. Aduh Gusti cenah mudah-mudahan abdi cenah kenging pasantren anu sae. Barang dugi teh ka bumina ya si Kendil can ge nepi ka bumi karak kaburuan imah. Rewas
ningali aya bongbok awi aya di luar. Kaget barang ditingali teh beulah. Ieu curiga ieu si Kendil, buah-buah ceng celengan aing cenah ieu. Ai barang ditingali teh nyaan di kamar. Eta ceng celengan teh bongbok awi teh geus teu aya. Cek si Kendil, aduh Gusti, ieu ceng celengan geuning aya nu mau. Duh, cenah Gusti. Mangkaning rek makat pasantren cenah usukan. Masalah cenah ya ku bapak. Ma, naon cenah Jang? Ceng celengan Ujang cenah mak kusaha? Kitu nyeng celengan Jang nya cenah mak Ujang teh hayang masantren mah hayang bisa ngaji. Tadi teh cenah Jang aya bapa maneh sakedeung. Tah caina ge can diinum langsung mangkat deui. Jigana cenah Jang ku bapa maneh. Eta para jamaah si Kendil langsung lesu pikiranana. Aduh Gusti, abdi kumaha cenah Gusti hayang masantren. Ongkos teh aya cenah Gusti. Ternyata bener bae ieu bapana datang teh tas judi tas main eleh deui wae ningang dikeur apes. Barang datang teh ditajong naon wae. Ari si Kendil teh bingung rek nanya kumaha teh ditanya kumaha. Maksakeun maneh. Kakarek pok naon sia molotot ka aing. Pak, naon sia? Ari bapa cenah nyokot ceng celengan Ujang henteu ngomong we cenah sia. Kaditu. Duh cenah Pak. Ujang teh sabar mah kukumpul teh Pak hayang masantren. Naon cenah sia masantren? Masantren ngeunah dilebok moal ku sia teh. Duh cenah Pak Ujang mah hayang bisa ngaji geus, cai aing ngalas-suluh. Lumayan sia bisa mantuan cenah tuh ka inung sia. Geus. Tong hayang ngaji segala rupa. Hayang ilmu naon can di aing ngabagreg cenah. Lain cenah Pak. Ujang maka keukeuh cenah Pak Ujang mah hayang masantren. Geus tong ngomong we sia. Rek naros we cenah Pak Ujang mah nanyakeun nungkul ku bapa henteu cenah Pak duit teh. Sia tong ngomong. Barang nyamperkeun ieu si Kendil. Dikhabek sirahna pisan. Atuh ku tanaga satakar kebek ieu si Kendil ngecedag harita keneh. Kapiuhan teh inget di bumi alam barang ningali si Kendil dihajar dibabuk ku bapana. Ngejerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Aduh Ujang. Bapana langsung kabur bapana mah teuing ka mana. Indungna barang nubruk nu jadi anak maklumnya ka anak hiji-hijina. Barang ditinggali teh ngocor dina getina irungna aya getihan. Boga penyakit jantung harita keneh teu inget di bumi alam. Maot indungna mah harita keneh. Barang ngadengen nu ngajerit. Ternyata ieu tatanggana ngarupingkeun. Najan bari tebih. Eta tatanggana nyalamperkeun ka jalmi anu keur ngagoler ternyata si Kendil jeung indungna. Tuluy pada ngagotong. Duh cenah ieu budak kaluar getih dina irungna. Sok cenah aya ubaran. Ai barang dirampak indungna mah ngantunkeun maot di dinya keneh. Isi Kendil barang telami diubaran akhirna mah sadar dina kapiuhanana. Barang sadar mak kunaon mak tos diruruban. Kunaon nyata ku samping kebat. Mak kunaon cenah mak? Bapak kunaon cenah ieu cenah mak kuring Jang. Sing sabar sing tawakal ka Gusti Allah. Indung maneh geus maot cenah Jang teh aya di kieuna. Sing sabar cenah Jang, ieu ujian cenah keur maneh. Tinya si Kendil bingung, teu aya tungtung susah teu aya papadana sabab teu boga bekal. Ke cenah Jang. Anjeun tong mikiranna naon keun ieu mah bagian kuring jeung masyarakat.
di pula syarat dugi ka dikureb genana. Dina poe nu kadua jeung nu katiluna si kendil nekad maksudna rek masantren. Eta si kendil teh mawa suluh anu menang anyar teh ya dipanggul dibawa ka Pak Haji Darman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Pak Haji aya naon cenah Jang? Pak Haji abdi bade ngical suluh cenah Pak Haji. Sabaraha cenah Jang suluh? Tilangkung Pak Haji cenah Pak Haji. Ya teh cenah ujang teh hayang masantren, hayang berangkat masantren. Oh, bade masantren Jang. Muhun cenah Pak Haji. Tos buleud ayeuna mah patekadan abdi. Di imah da cenah ibu abdi teh aya bapak lain tuturkeun abdi. Nekat cenah Pak Haji. Abdi mah bade berangkat ayeuna kene oge. Nya akhirna Jang ari keur masantren mah tah ku bapak dibayar dibekalan tah 1.500. Alhamdulillah mun ayeuna mah 150.000. Ya si kendil bungah nyanak artos 1.500 tuluy mulih ka bumina babekalan nyanak cai saakua da ari tuangeun mah teu aya nyanak bedog nyoren bedog nyanak kaneron eusina teh anggean 2 setel teras angkat ti bumina mah eta si kendil nete-nete pancaniti mapai-mapai banurung sit turun pasir unggah pasir nyorang leuweung nyorang kebon nyorang sawah tina poe ganti poe tina dinten ganti dinten sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 6 poe kenging saminggu. Ieu cai tos seep sakua teh saminggu. Ari katuangan mah naon weh sakapanggihna. Pupucukan oge di dahar. Manggih buah harendong ge di dahar kuat geus harideung bibir jeung huntuna. Manggih hangasa. Manggih cecenet oge di dahar. Manggih loa ge di dahar naon anu di dahar ku sato di dahar ku manehna coba pamikirna lamun dahareun di dahar ku sato meureun aman di dahar ku jelema oge tina bulan ganti bulan sabulan 2 bulan leleuweungan maya si kendil teu manggih cai. Isi kendil teh tungtung nama can mandi 2 bulanan. Awakna ladrek pakaian kalotor buuk rawa gerwig percis jiga nu gelo. Minangka lamun hayang ngaliwit teh sok naon weh nuak. Lamun manggih naon wae nu aya cayan sok ditandean. We ta aqua. Nya gancangna carita isi kendil 2 bulan ngalakon di leuweung. Akhirna barang beras teh nyorang jalan satapak. Ya si kendil curiga. Bari campur bunga. Duh geuning can aya jalan ditelusuri mungkin lecir. Yakin ieu cek si kendil pasti ieu jalan teh ka sorang ku jelema. Berarti pangliwatan jelema yakin cenah Gusti dia di dieu teh bakal aya lembur. Tidinya mungkin lami barang dugi eta jalan mageningan ka sisi naon cai katingali eta di si walungan teh. Alhamdulillah cek si kendil ya aya walungan aing bisa si beungeut. Barang katingali aya budak ya tiluan keur kukumbah aya nu keur nyeusehan barang ningali si kendil sing jarerit rek lumpat he cenah Jang tong lumpat cenah mang disangka nu gelo ieu si kendil ye cenah Jang rek nanya Jang aya naon cenah mang ari dieu cenah aya pasantren oh aya cenah mang di mana cenah Jang tuh cenah mang di Tongoh
aya cenah mang lah 200 meteran deui mah nuhun cenah jangnya tek naon kitu mang tek masa antren cenah jang masa antren nya cenah jang abdi ge cenah mang masa antren cenah mang di dinya di kiai oh nuhun cenah jang di mana nya cenah mang di Tonggoh isi kedil bunga amat bunga amar watasuta bingah kagiri-giri bingah anu teh aya kinggana ternyata bener bae barang mungkin deket beras ka lembur tidinya aya bangunan anu ageng tuluy ara aya babara hiji naon anu jiga saung tapi pika betaheun horeng meureunan eta teh tempat sarena barudak santri oge aya nu ditingkatkeun ternyata eta santri aya 2000 santri isi kendil barang datang kadinya kok sepi amat ieu teh cenah aya pangeusian kitu lembur teh apakah teh aya si horeng lain teh aya sebab pas eta jam teh harita keur kumpul kabeh di majlis taklim keur diwurukan ku mamaajengan santri anu 2000 barang dugi teh isi kendil ka eta majelis ternyata laras pisan keur ngaraos eta si kendil teh maksakeun maneh uluk salam awak bau assalamualaikum ieu budak santri sing curing hakabeh waalaikumsalam bari nyocokan nirungna ya mama kiai barang ningali ka eta jalma nu anyar datang aya naon cenah jang punten cenah mama iya cenah abdi mah rek naon cenah jang ka dieu mama abdi teh can hoyong masantren hoyong tiasa ngaos hayang masantren nya cenah mah katingali awak ku calbu kusut jiga nu gelo duh saha cenah ngaran kendil cenah pak mama abdi teh kendil nami teh jeung saha cenah maneh ka dieu nyalira cenah mama ka mana cenah indung maneh mana we cenah mama tos ngantunkeun tos teh aya harek naon atuh ka dieu hoyong masantren mama hoyong bisa ngaji abdi teh cenah mah ke barang ditelak-telak ieu ku mama ajengan malum paningalna seukeut ieu mama ajengan nyaho pisan kana watakna hiji jelema aduh barudak mana lurah Kobong ieu cenah mah abdi ka dieu Din si Udin kakasihna eta Udin dipanggil ku mama ajengan pariksa cenah ya budak kunaon kitu mah ya budak anak bangsat cenah ya bisi ka dieu teh lain rek ngaji ya budak bisa rek ngabangsat sok pariksa heula cenah ku maneh samemeh ditarima ya budak masantren mohon cenah mama mangga samperkeun ka dieu cenah mang tuturkeun kula mohon cenah mang tuluy diajakan ngobrol bari nyocokan irung eta lurah Kobong saha cenah ngaran abdi kendil cenah mang kendil urang mana maneh urang lembur cenah mang rek naon cenah maneh ka dieu abdi teh cenah mang hoyong masantren piraku cenah maneh masantren eta awak mani kucel kitu nya mang punten we cenah mang abdi teh ngalalakon mang 2 bulan leuweungan mang teu manggih cai teh acan ibak teu naon cenah maneh yeuh masantren di dieu ngan syarat maneh teu meunang sare di kamar di mana cenah mang wayahna maneh mah sarena di luar rek di mana we sabodo maneh rek nagolodog rek di mana tu penting maneh teu meunang sare di kamar nuhun cenah mang tapi abdi aku santri heuh dicatatkeun jadi santri maneh alhamdulillah ieu si kendil di aku jadi santrina mama ajengan keun bae cenah mang rek sare mah di mana wae lain urusan kula mang lain tujuan kula cenah mang sare abdi mamang keukeuh cenah mang hayang masantren hayang bisa ngaji
kitu pamadegan si kendil. Eta si kendil sapeting harita mapak pikpak tapi danggeus biasa sare di leuweung najan digemrong reungit ge teu karasa. Eta si kendil dia ku santri ngan sarena di mana bae nya tidinya si kendil mandi mah geuningan rada berseka teuing najan kucel ge teu kucel teuing. Ari kopeah eta si kendil teh meunang mulung ti batur ku batur mah dipicieun kumaha dipulung dipoekeun. Ya si kendil sapoe ganti minggu tina minggu ganti bulan 2 bulan tina bulan mah ganti tahun satahun 2 tahun ya si kendil can pernah diwuruk sakali-kali acan baik ku santri gede maupun ku mama ajengan. Istuning 2 tahun teh main nama cicing di luar ngadengekeun we eta 2 tahun teh alhamdulillah kur ngaji dengenge sok ningalikeun batur mimiti mah teh bisa jampe wudu alhamdulillah 2 tahun kakarak bisa jampe wudu nincak bisa tahun alhamdulillah bisa jampe salat 3 tahun si kendil can pernah diwuruk sakali-kali acan. Ya ternyata santri anu 2000 teh aya 100 urang nu goladena nu pengurus na wungkul musyawarah rahasia cek saurang Kang aya naon cenah ya lain cenah Kang urang ieu pasantren gede santri garagah samping rata-rata BHS Kasmiri kucubung panggoreng-goreng nage atlas cenah urang kaentreupan ieu aya santri hiji ngaran si kendil duh asa sareuk ceuk cenah Kang lamun carana debena beas mah beas pustih kacampuran ku bangsal cenah Kang mending bangsal mah Kang ieu mah keusik cenah Kang kumaha cenah Kang lamun urang usir tuh cek lurah kobong ngare diusir mah euy urang pasti bakal carekan ku majengan urang era ku masyarakat geus kewelana mah supaya ulah betaheun di mana teu betaheun meureun mangkat manehna. Kumaha tuh Kang keun kumaha aing we cenah eta mah cek lurah kobong nya keputusanana ya si kendil supaya ulah betaheun kudu kumaha nya tidinya dulur ya si kendil dipanggil ku lurah kobong Nil kulan cenah Mang kadieu aya naon cenah Mang betah keneh manah masantren di dieu duh betah pisan cenah Mang di dieu mah abdi bisa cenah Mang barang dahar ari kadaharan si kendil ku batur mah dibuang kumaha mah dipulung di mana tas ngaliwat teh sok aya kerakna eta kerakna ngadaharan kerak eta si kendil mah maklum da teu moal bekal sabar jeung tawakal. Nah Nil enak kieu ya mun maneh cenah bener hayang masantren keneh di dieu mun cenah Mang maneh teu meunang sare di dieu di mana cenah Mang kuring sare tuh itu tuh katingali teu ku maneh mana Mang tuh itu aya kandang domba itu kandang domba teh kosong geus 2 bulan can kaeusian deui nah eta cicingan ku maneh mun maneh daek sare di dinya berarti sok maneh masantren di dieu kulantaran kayang hayang bisa ngajina eta si kendil bahasana pokna kieu mamang teu nanaon rek sare di mana wae abdi mah teu jadi urusan teu penting di mamang di aku santri keneh teu sawios aduh mamang abdi sare di kandang domba nya keputusan si kendil sare di kandang domba tuluy eta kandang domba teh dibersihan ku si kendil teu anggeus sapoe ngabersihan eta kandang domba beres-beres 2 dinten barang beres 2 dinten ya jadwal jam 8 mama ajengan teh ngaliwat kaeta pangliwatan anu aya di si kendil
Kabeneran ngaliwat kadinya si Kendil langsung ngudag mama jengan. Mama, assalamualaikum mama. Mama, waalaikumsalam. Aya naon cenah Dil? Mama, abdi teh tos 3 tahun langkung cenah mak. Di dieu mah santren, alhamdulillah. Tapi cenah mama abdi teh can pernah diwuruk cenah mama. Kuno ageung wae mah ku mama. Hoyong atuh cenah mama abdi teh dipasihan ilmu ku mama. Hoyong gaduh cenah mah tu wirid sakedik mah. Boga cenah sia kitabna. Teu gaduh cenah mama. Rek kumaha wurukna cenah aing teh boga kitab mah. Geus we lah cenah mah. Kudu aku santri ke cenah dieu kudu ngaturkeun nuhun kudu bunga. Bingah pisan cenah mama. Tapi mama abdi teh hayong diwuruk hayong gaduh ilmu. Hayang gaduh kenang-kenangan ti mama. Aduh mama abdi teh hoyong pangwurukan ti mama. Nah, teu naon cenah ari kitu mama neh hayang ilmu ti mama. Tapi maneh cenah kudu apal sakali. Ya apa sakali sia tong nanyakeun deui. Nuhun cenah mama we teh bungahna liwat saking teu kagambarkeun ku kabungahanana ieu si Kendil. Sok turutan cenah ya. Siap maneh narimana? Siap cenah mama. Bismillahirrahmanirrahim. Turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Tah geuning apal. Eta we lah cenah amalkeun nya. Eta si Kendil bungah amar watasuta bingah ka giri-girina langsung apal sabalen. Diapalkeun ngoloyor mama ajengan mah ka majlis, si Kendil mah ka kandang domba. Masih keneh beberes ka kandang domba bisi poho diapalkeun we eta ilmu ti kiai. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Bapak bangsat, indung bangsat, ma anak bangsat. Duh, cik si Kendil jiga nyindiran aing cenah ya. Tapi ya si Kendil teu goreng sangka kanu jadi guruna. Syarat hayang ilmu mangfaat teh ulah suudon ka guru. Gusti moal pati-pati can dipasikeun kabi meureun aya mangfaatna keur diri abdi. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Barang beres nguruskeun kandang domba koloyor ka dapur mama ajengan ternyata ieu ajengan teu boga suluh. Maningka pinter si Kendil teh resepna ngalah suluh. Wah aing rek ngalah suluh cek si Kendil ya. Si Kendil ngalah suluh ngahaja rek neangan upang alus-alus ta suluh supaya ieu guruna daek ngawurukan di daek nambahan ilmu. Mangkat kaleuweung geledegan nu can pernah kasorang ku jelema. Aya meureun 3 kilometer mah ti eta pasantren. Eta si Kendil mungkin jauh nya barang geus di tengah leuweung alhamdulillah mengisuluh ka Cidahadena dijengkalan supaya teu-teukana sarua tanggungan oge manekot pangsaena tanggungan. Barang mengkeciluy si Kendil linglung pikiranana. Teu nyaho kalere teu nyaho kidul. Aduh Gusti ieu abdi di mana? Aduh Gusti abdi kumaha balik? Cenah Gusti abdi teh kumaha balik? Duh Gusti abdi teh kumaha balik? Mangkane geus tabuh opatan geus reup-reupna kana sareupna. Ya si Kendil tuluy weh maneh teh putar-putar kadinya deui kacapean. Ya si Kendil Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiril yakil aghyar wa miftahi babil yashar syahidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar
wa ashabihil akhyar adadani amilahi wa ibdoli ngareureukkeun kacapek mikiran kumaha balik teu nyaho jalan aya tangkal kai ngagoler ka cida gedena sagede tangkal kalapa anu geus bulukan jiga nama lila ngagolerna tuluy si kendil teh diuk dina eta tangkal kalapa dina kai duh cek si kendil ngeunaheun cenah ngenyot di nyot-nyot deh eta si kendil tina menit ganti menit aya meureun 10 menit mah kunaon ieu tangkal kai nu didiukan teh maju si horeng nu diukan teh lain tangkal kai tapi oray nu kacida gedena ieu reuwas si kendil kurma dileuweung kata mah teu nyo jalan pas teu ngadiukan oray nu kacida gedena eta suluhna ditinggalkeun lumpat satarikna kulantaran eta oray teh panjang aya meureun eta oray teh 20 meter mah isi kendil barang lumpat teh pas teh kana sirahna oray isi kendil hampir pingsan leuleus tuurna langsung ngedopruk waduh aing cilaka ternyata eta oray teh ngomong kalawan idin Allah Subhanahu wa taala hei manusia sa dileuweung atuh ngaranna oge lowongan maneh cenah tong sieun ku aing ing lamun maneh cenah hayang salamet mat pang nepikeun salam kaula ka raja jin anu aya di dasar lautan ya si kendil teh bingung rajeun teu diteleg sina teuleum dina lautan aduh aing paeh keneh wae duh cenah kudu ka mana ayo cenah maneh hayang salamet apakah henteu lamun maneh embung nepikeun salam kaula ka raja jin anu aya di dasar lautan tan dihakan ayeuna keneh cenah ku aing ing ya si kendil kudu ka mana cenah kuring teh man cenah anjeun ke bakal nyorang jalan satapak 100 meter bakal nyorang pengkolan cung cenah ka ditu maneh mangkat eta si kendil teh nyaan kulantaran geus burit lumpat satakarta kebak nyorang teh jalan satapak barang beras teh ngaliwat ternyata barang ngareret ka kenca aya jelema katinggang tangkal kai eta katinggang tangkal kai teh cangkengna maju teh bisa mundur teh bisa Masya Allah eta si kendil teh ngareret karunyaeun mang cenah tulungan nyamperkeun si kendil tangkal kai sakitu gedena diangkat najis teu aya setik eutik acan bahasana kieu jang lamun anjeun cenah hayang nulungan kaula pang nepikeun salam kaula ka raja jin anu aya di dasar lautan duh cenah mang ka mana atuh abdi teh mang man 100 meter di maneh bakal nyorang basisir lautan eta si kendil nyaan wae gancangna carita-caritana ganjang ame terengeusan barang ningali lautan Masya Allah eta ombak nu kacida gedena silih gulung harita keneh aduh Gusti abdi kudu kumaha Gusti cenah ya teuleum dina lautan sedangkan Gusti abdi teh uninga di mana cenah aya kerajaan jin Gusti abdi tulungan cenah Gusti cenah abdi teh kedah kumaha cenah Gusti ya si kendil nangis salebet ning kalbu anjeunna teh leuleus salirana aneprok anjeunna teh diuk tuluy sila meremkeun socana menekung kanu agung mujas medikah yang widi mujabratakah yang maha sukma Allah Ta'ala Azza wa Jalla anjeunna teh babahanan catur dria caturopat dria angan-angan soca ditinggalkeun jeung paningalina cepil ditinggalkeun jeung danguna letah ditinggalkeun jeung angsena pangambung ditinggalkeun jeung angsena letah ditinggalkeun jeung rasana sikeun teh nangis Gusti abdi teh hoyong masantren hoyong bisa ngaji tapi jadi kieu cenah Gusti kaayana Gusti jelema mah kur dharma ikhtiar
Gusti anu nangtoskeun mentaki kersaning Gusti abdi nyuhunkeun tulung cenah Gusti. Isikeun deui nginget-inget teu boga amalan naon inget pamere ti guruna Gusti abdi teh boga ilmu ti guru mudah-mudahan mangpaat keur diri abdi. Isikeun deui teh harta keneh ngawatak acik kang linuhung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat, bapak bangsat, indung bangsat, anak bangsat, dadak sakala aya angin anu kacida gedena. Eta angin teh numrag ka si kendil. Si kendil dibawa ke tengah lautan, barang aya di tengah lautan deuteureui ku ombak lep teu inget di bumi alam, pingsan teuing ka mana. Barang ye si kendil menuju aya di dasar lautan, anjeunna teh temut di bumi alam, teuing sadinten teuing dua dinten. Eta si kendil kapiuhan made eta dasar lautan. Barang telami ya si kendil tuluy lilir kaya ngimpen sare, lilir ya kaya ngimpen sare, kaya ngimpen sare. Barang ugah ya si kendil geus aya di hiji karaton. Ya si kendil yakin ieu mah salah deui, ieu teh karaton teh jigana negara jin. Si kendil teh bingung kudu kumaha ieu carana nya. Barang anjeunna keur bingung kitu ka kuping hawar-hawar aya sora anu handaruan. Si horeng ieu nyaeta patihna eta nagara nuju kumpul di hiji lapangan. Ai rajana teh ngaranna Samsudduha, ari patihna teh ngaranna Nurul Huda. Etah raja jin teh dulur geus nugaskeun bisi aya saha wae nu ngaganggu ka nagarana, wayana kudu dicangkalak, kudu ditewa, komo sifat ning jalma. Tidinya ka kuping hawar-hawar ieu patihna nyaeta nuju ngomando nyaeta balad tentarana. Cek patih nagara kieu, hei para punggawa, sing caringcing pageuh kancing, sing caringcet pageuh iket. Sabab urang geus aya tugas ti raja, bisi aya saha wae negara mana wae rek bangsa naon wae asip ka nagara urang cangkalak ku maneh kirang bara dipaehan. Tidinya dulur barang kakupingi ku si kendil ruasna luar biasa. Rajin bisa asup ka negara jin. Eta si kendil pasti manehna bakal dipaehan. Duh cenah Gusti, kieu-kieu teh cenah Gusti nasib abdi. Abdi teh Gusti salerasna mah hayang tiasa ngaos, tapi kunaon cenah Gusti abdi dugi ka ngalaman kieu. Tapi cenah Gusti dajal mah sifat ning ngan ukur kadar ikhtiar, kurdar mangalakonan da Gusti anu nangtukeun Gusti meureun metaki kersaning Gusti. Gusti abdi nyuhunkeun tulung, nyuhunkeun disalametkeun. Barang ieu keur kitu, ieu para ponggawa jeung patihna eta nagara ngambeu hiji ambeu anu beda ti sasari. Para ponggawa, bau naon cenah ieu asup ka nagara urang, jigana ieu bau manusa cenah anu kieu. Hayo tareangan kumaraneh. Bubar ka tawuran, ieu si kendil nyumput dina pot kembang. Barang ditalungtik di pilarian kueta nyata para penggawa jeung para pengawalna etan raja. Ternyata ya panggih si kendil aya dina pot kembang magening panggih. Barang ditewak tulu dicangkalak, hei saha cenah maneh. Duh ampun cenah mang,
Ampun cenah juragan, ampun cenah Kangjeng Raja, kaula lain raja, kaula patih negara, kaula cenah Nurul Huda. Tidinya langsung digusur ya si Kendil, dibawa ke tengah lapangan, langsung disiksa, keluar getih sabulu-bulu. Saha cenah ngaran maneh? Ngaran kaula Kendil cenah juragan. Rek naon cenah maneh ka dieu? Wani-wani asup maneh ka negara kaula, dihabak harita keneh. Can gak bisa ngajawab atuh si Kendil geus ditenggelan. Tuluy kapiuhan dewa teh inget di bumi alam. Eta si Kendil geus ngalocor atuh getih sabulu-bulu. Kunaon kulo bating disiksa. Masya Allah ya si Kendil. Tidinya cek raja, tidinya cek patih naeta negara anu tugas ti raja teh. Hei saksian para punggawa, urang setorkeun we cenah ieu beheungna ka Kangjeng Raja. Barang mesatkeun pedangna ieu si patihna negara. Mungguing Allah mah maha welas maha asih kanu janten umatna. Tidinya atuh ya si Kendil teh menang pitulung tinu maha kawasa. Barang rek dipateni ieu Raja Jin teh kaluar. Barang kaluar ieu Raja Jin, tidinya ieu para punggawa jeung patihna langsung harita keneh nyembah. Haturan cenah Kangjeng Raja teu tulus eta pedangna teh diasupkeun deui. Cek Kangjeng Raja ke cenah barudak, kunaon cenah anjeun manusia kieu? Punten cenah Raja, ieu cenah aya jalma wani asup ka negara kaula. Ieu Raja Jin teh kaluar tadi teh ngangge jubah putih sorban putih si horeng, ieu teh Raja Jin Islam. Barang ningali ieu nu ngagoler, barang ditelak-telak malum raja warusa durung winara. Ieu raja luhung ku ilmu, loba ku pangartina tur loba ku pangabisana. Barang ningali ieu si Kendil, eta Kangjeng Raja karunyaeun amat make eta si Kendil. Hei barudak, cung cenah ranjeun ayeuna geula bubarkeun ieu bagian kaula cenah ieu. Sebab ieu jalma keur meunang kasangsaraan katunggaraan. Cung anjeun keur bubar parentah ti kaula. Bubar harita keneh ieu si Kendil barang dicabak naonna tarangna dugi kana dampa sukuna langsung dijampe harita keneh. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim angtal kafi la kafi illa anta. Langsung harita keneh si Kendil ditiup naon tina embun-embunan dugi kana indung sukuna. Ya si Kendil harita keneh langsung nyaring kaya ngimpen sare lilir-lilir ya merbangun, kaya ngimpen sare ya si Kendil harita hudang deui cager deui sacara bihari teu cecel teu boncel. Barang si Kendil hudang ningali di hareupeun teh aya Raja Jin anu ngangge jubah putih sorban putih, langsung kudupruk harita keneh nyuuh dina lahunan eta raja. Ke cenah jang, anjeun teh cenah urang mana, padumukan anjeun di mana, saha cenah ari ngaran anjeun jeung rek naon cenah anjeun ka nagara kaula. Eta si Kendil teh ngawaler, cenah Gusti, abdi teh nami Kendil, abdi teh nuju masantren, nuju ngalasuluh. Tak abdi teh cenah di dinya, abdi teh tepang sareng sakadang oray.
Eta sakadang orai teh wiat salam kanjeun nu kaduana aya jalma katinggang tanggal kai cenah Kangjeng Raja. Wiat salam kanjeun ta kaula ka dieu teh nya eta saja nepikeun salam ti sakadang orai jeung ti jalma nu katinggang tangkal kai cangkengna pihawatoseun cenah Kangjeng Raja. Mugi salira nampi kana eta salamna. Cek Kangjeng Raja dedeh teuing cenah Kasep. Bejakeun ka sakadang orai ditarima kitu salamna ku kaula jeung eta jalma nu katinggang tangkal kai teh ditarima cenah ku kaula. Cung cenah anjeun ayeuna gara mulang deui cenah ka ditu. Kumaha cenah mulangna calangap cenah heula anjeun. Tinya sikendil sina calangap langsung diciad harita keneh. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul A'zamu Jalilul Akbar wa muhitun alal makhluqi bil ajhar waqfina zi syarra kulli zi syarrin bihaulaka wa quwwatikal akbar bihaqqi bismillahil a'zamu jalilul akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidinya langsung diludahan ya si kendil harita keneh khutbah eta si kendil barang diludahan karaos lir kaya naon dina awakna teh nyeak jiga nu aya asup cahaya ya si kendil barang nyarios Gusti abdi teh kedah kumaha cenah Gusti ayeuna peureum cenah maneh ke di mana anjeun geus cangkeul bukakeun panon maneh. Si kendil barang meremkeun dua socana. Di dinya si kendil teh bingung naon anu kudu dibaca sabab can boga jajampean. Inget kana pamere ti guruna. Bapa bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Bapa bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Bapa bangsat, indung bangsat, anak bangsat. Barang geus cangkeul si kendil teh langsung bentak harita keneh socana. Barang bray ya si kendil ternyata geus aya di basisir lautan. Barang ningali geus aya di luar kaget ya si kendil ningali kana salirana teu cecel teu boncel teu baseuh saeutik-eutik acan. Ya si kendil bunga marwata suta bingah kagiri-giri bingah teu aya hinggana. Barang geus ditingali teh peuting kacida peutingna kira-kira tos tabuh duaan langkung jigana tabuh dua kirang. Cuman cang bulan tanggal 14 memejehna marak bakna caang. Si kendil langsung harita keneh didinya anjeuna angkat mapai jalan satapak barang ngaret kapalebaheun katuhuna si kendil aya jelema nu katinggang tangkal kai teh cangkengna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha cenah mang ditarima teh ditepikeun teu cenah salam kaulah ka raja jin nu aya di dasar lautan. Cek si kendil ditepikeun cenah mamang ku kaula. Kumaha cenah bejana salam anjeun ditarima ku Kangjeng Raja. Barang nguping eta salamna ditarima ku Kangjeng Raja dadak sakala eta tangkal kai anu ninggang kana cangkengna leungit ilang lebih tampak gerana jengelek jadi kitab sadayana. Ternyata ieu kitab dadulur ninggang kana awakna eta si jalma. Ceuk eta si kendil mamang geuning kunaon cenah mamang kieu? Tah cenah jang kaula teh sabenerna nyaeta muridna Kangjeng Raja. Ieu kitab anu sakieu seueurna teh geus katalar ku kaula sawarehna. Tah ieu kitab bawa ku anjeun keur bekel ngaji anjeun. Kaula mah rek balik deui sabab kaula teh menang supata teu jadi guru kaula. Ceuk guru kaula maneh
boga ilmu tapi maneh loba ilmu teh bisa ngamalkeun bakal katidihan kitab sorangan anu akhirna cek eta raja maneh moal bisa mulang jati mulang ka asal satungtung can aya bangsa manusia nu nepikeun salam ka kaula maka syariat ti anjeun hakikat tapi tulung ti Allah tak cara jang kaula ngaturkeun nuhun ya kitab geura bawa keur bekal ngajanjeun kaula marek balik di ka negara kaula les ngaleungit harita keneh ilang lebih tampak kerana eta si kendil bunga amat mimiti boga modal kitab alhamdulillah nuhun cenah Gusti abdi boga kitab cenah sakieu saeurna jeung sakieu saerna tuluy eta kitab ku si kendil teh dibuntel langsung dipanggul dicanak digemol dibawa ke tengah leuweung barang di tengah leuweung barang telami atuh tepang sareng sakadang oray barang eta sakadang oray ningali datang si kendil langsung celengge eta sirahna oray nyang harepan nyeta pamenteuna si kendil cek eta sakadang oray hei manusia sa si kendil teu ngarasa sieun ayeuna mah ditepikeun teh cenah salam kaula ka raja jin nu aya di dasar lautan ditarima cenah sakadang oray ku kaula geus ditepikeun salam anjeun ditarima ku Kangjeng Raja barang nguping ditarima salamna ti Kangjeng Raja dadak sakala eta sisit oray marolok harita keneh tina sirahna dugi kana buntutna jadi emas sadayana jengelek jadi putri anu kacida geulisna ternyata eta teh nyaeta nu jadi oray teh putrina raja teteh geuning kunaon cenah teteh geuning jadi kieu cenah jang sabarna kaula teh putri raja kulantaran kaula bobogohan bae cenah di pangajian maka kaula disupata cenah ku Kangjeng Raja maneh bakal jadi oray satungtung can aya bangsa manusia nu nepikeun salam ka kaula moal waka mulang jati mulang ka asal tah cenah jang syariatna ti anjeun hakikatna pitulung ti Allah kaula nganuhunkeun ta ieu emas bawa keur bekel ngaji anjeun tah cenah kaula mah rek balik di ka negara kaula nyata ka negara asal kaula tidinya langsung ilang lebih tapak karena les ngaleungit eta sakadang oray ninggalkeun si kendil eta si kendil bungah amar watasuta bingah kagiri-giri bingah teh aya hinggana eta langsung naonnya eta emas menang sakanyut kunangeun dihijikeun jeung kitab teras dipanggul teras digembol dibawa nyata ka kobong ka pasantren ka kandang domba meh nama bari maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar watiril yakil agyar wa miftahi babil yasar syahidina Muhammadinil mukhtar walihil adhar wa sahabihil akhyar adadani amillahi wa ibdoli dugi ka kanang domba teh tabuh dua peuting ya kaget si kendil sabab ya santri make sarpi make teu aya cek si kendil cenah kamarana ya santri nu sakieu seurna geuning teu araya mani sepi-sepi teuing sohoreng eta santri teh lain teh aya nuju kempel di hiji majelis diondang ku mama kiai ku mama ajengan sabab naon ya mama ajengan anjeunna menang undangan ngadadak
kena berangkat ke tanah suci. Sebab ka Mekah baheula beda jeung ayeuna. Perjalanan pulang pergi langkung ti 4 bulan. Langkung ti 4 bulan, langkung ti 6 bulan. Ternyata ya mama jangan teh bingung taya tungtung susah taya papadana ngondang ya santri nu sakesirna. Cek mama jangan barudak kumpul kabeh. Barang geus kumpul ya santri cek mama jangan barudak mama teh sabarna ngumpulkeun anjeun teh. Mama teh keur aya kabingung. Bingung naon cenah mama? Mama teh kada angkat ka tanah suci cenah jang. Sedengkeun i lain sapoe lain 2 poe. Paling sakedik 4 bulan dugi ka 6 bulan cenah kaula di mana nyata aya di kota Mekah jeung di Madinah perjalanan tumpak kapal nu sakitu lila. Bingung mama teh di mana-mana mama mangkat saha nu rek ngawuruk maneh. Beureun salama mama teh aya meureunnan aranjeun teh moal ngaji eueuh nu ngawurukan aranjeun kabeh. Tah penting teh mama teh istikharah nepi ka bulak balik. Mama teh dugi ka nepi ka 3 balikan. Nya mama teh meunang ilapat. Cek dina eta petunjuk cenah anjeun tong bingung engke bakal aya nu jadi gaganti mama nu jadi badal. Saha bae nu kapilih ku putri mama maka eta bakal jadi mantu mama jeung bakal jadi badal mama gaganti mama cenah. Tah keputusan wayahna Udin kalurah Kobong ieu. Engke jam 8 kumpul kabeh di lapangan. Ulah aya anu kaliwat saha wae oge. Undang ku maneh. Sebab naon ke saha wae nu kapilih ku putri mama berarti eta bakal jadi mantu mama jeung bakal jadi babadal mama. Masya Allah ternyata ya mama ajengan teh menang undangan ka Mekah nyata ngalaksanakeun ibadah haji. Kan kulantaran keputusan kitu dina istikharah nyata nu bakal jadi badal teh yen ke bakal jadi mantun mama ajengan si horeng ieu mama kiai boga santri boga putri hiji-hijina teh kacida geulisna. Coreng ieu santri nu 2000 teh lain betah-betah teuing. Si horeng teh resep ningali putrina mama ajengan anu kacida geulisna awantar kajana pria kagelisanana kajamparing ka angin-angin. Gelis kawanti-wanti endah nu maliwarna. Gelis lain jajadian gelis bawati kudrat. Irung mancung tarang zaman terangan halisnya jelir pae gada nog sapotong banget ngadaun sireh cangkeng letik bujur gede. Beda jeung pamajikan urang. Pamajikan urang mah cangkeng nu gede bujur anu letik bala malangsing ayeuna jadi langseng. Gede grengget langkah perak eta putrina mama ajengan kakasihna teh nyaeta Siti Nur Halimah. Masya Allah kagelisanana Masya Allah tiaya bandinganana eueuh nu mahi sapata eta kabandingan kagelisanna putri mama ajengan. Barang keur kitu ya budak santri keur mabogoh ka putri mama ajengan patambah kari-kari ayeuna aya saembara. Esuk bakal dipilih ku putri mama ajengan. Barang bubar ya santri nu 2000 biasana peuting eta sarare ternyata ieu nu 2000 teh sarare si horeng teh ngawirid nu maca yasin anu maca naon sabisa-bisa ngawirid supaya engke bisa dipilih ku putri mama ajengan.
Masya Allah ayo ngawirid ya habibi ayah maca yasin aya sholawat aya airi lurah kobong mageningan upang kasepna cek lurah kobong barudak geus moal kusasa cenah euy waing pasti beunang na oge geus kedeh hate naon sababna sabab kepercayaan mama ajengan kata mah santri nu pangkasepna jeung pangbengharna eta Kang Udin geus gede hate wae mamanehanana celengkeun ieu Kang Udin jam 2 peuting batur mah ngawirid meh nama tenang we da moal ku sasaha katingali jandela nu geulis dina loteng anu kadua Masya Allah padahal mangga sare nu geulis nama celengkeung ieu Kang Udin teh ngahariring kieu dana tilaqadilna ke kabadri ajmala fadala adifil wakil modalil doh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama jadi bunga ate anak medede bina bina muntamut kana qadar tenang tas anate sasar aduh neng mega sabar emut ke nasib jeung qadar celengkeung aya nu nemalan dina loteng anu katilu si horeng orang Bandung pakotaan teu aya deui nu dipika cinta iwal anjeun teu aya deui nu dipika melang iwal anjeun inggis bogoh ka batur inggis benang ku batur iwal anjeun kitu beunang ten toreton ten ari sikeun di rumah di kanang domba bapak bangsat indung bangsat anak bangsat bapak bangsat cenah indung bangsat anak bangsat barang dur subuh salat subuh ternyata ya santri barang enjing-enjing anu tara mandi hari tamah mandi kabeh sumur kiai nepi ka saat waduh cek kiai sumur aing saat ya sigana santri ya cenah ya meakeun kiai Masya Allah dulur ternyata ya santri anu tadina tara mandi teh bener mandi sadayana ngangge sinjang nu pangsae-saena ngangge kopea panghade-hadena ngangge acuk nu pangsaena nu teu boga ge nginjem heula ka babaturan aya nu nyewa sagala nu panggagahna teh eueuh deui nyaeta lurah kobong geuning Kang Udin diiring ku santri anu 100 santri barang enjing-enjing jam genep jam 7 ya santri geus kumpul kabeh
nyaita Kang Udin diondang hiji-hiji make nomor hiji-hiji. Di nomor hiji, nomor 2, nomor 3, nomor urut nepi ka urutan 2000 Kang Udin anu terakhir. Barang ya santri geus kumpul kabeh di tengah lapangan. Ya si kendel teh unjukan ka Mama Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, alhamdulillah Mama. Tos rengsek sadayana. Rengsek kumaha cenah Din? Nya Mama, ya santri nu 2000 ku abdi tos dipasihan nomor undian. Ku abdi tos dibariskeun ayeuna tos kempel sadayana. Ya, antos sandeula jung mana diheula. Ieu Mama jengan saberesna salat duha. Tuluy anjeunna teh ka tengah lapangan. Barang dugi ka tengah lapangan, ieu santri nu 2000 ternyata geus ngaberes kabeh. Ditilik dihitung ku Mama jengan di nomor hiji nepi ka nomor 2000 teh Kang Udin. Nu kaliwat hadir kabeh. Teh cenah yeuh kurang gorohan si Nyai. Neneng. Neng. Ka dia gelis kira keluar. Ieu barang anu gelis mukakeun panto. Ieu santri nu 2000 mencrong kabeh kana lawang pantona Mama Ajeng. Ya santri teu ngicep-ngicep, alamat, masya Allah, ya Allah. Ya santri nu 2000 teu ngicep-ngicep, kaget ku ningali kagelisanana Siti Nur Khalimah, masya Allah, tabarak. Padahal ieu nu geulis mah dulur geus ka tengah lapangan. Arya santri nu 2000 mencerong keneh kana lawang panto. Ieu mamajengan kaget. Nah, cenah ya budak teh make mencerong keneh kana panto pan ieu cenah si neneng mah geus aya di tengah lapangan. Ngadeh mamajengan para korejat teh masyaallah reuwas. Naon reuwasna? Kudehemna kiai teu samarangan. Barang ningali teh masyaallah ieu nu geulis geus aya di hareupeun manehna. Tapi kaya nu nyorocod kana tuurna can dipilih geus pingsan manten. Ku kaget ningali kagelisanana ya Siti Nur Khalimah. Ya Allah, tabarakallah Gusti. Pemacorot teh si Udin. Cenah budak geus moal kusasaha cenah ieu. Cek Mama jengan neneng ka ayo. Gera pilih cenah ku anjeun rek nu nomor sabaraha. Saur geulis Mama emang cenah tos kempel kitu sadayana. Tos kempel cenah neng tuh. Santri Mama di nomor hiji nepi ka nomor 2000 geus dipasihan nomor kabeh. Barang dipariksa ieu kudu geulis dietang hiji-hiji bisi aya nu kalangkung. Ternyata aya nu kalangkung. Mama ayana neng. Santri Mama aya nu kalangkung, Mama hiji teh acan hadir. Reuwas ye Mama jengan. Din aya nu kaliwat cenah Din cenah saha cenah Mama. Pokona santri Mama hiji deui teh acan kaulem. Waduh, cek lurah Kobong. Saha cenah euy? Si Kendil eta wacana ieu. Pan si Kendil mah cenah tara diwuruk. Tara ngaji cenah euy. Pokona Mama abdi moal ngamimitian lamun santri ama hiji teh acan hadir. Udin, saha cenah Din? Pah si Kendil ceureum berma, aya gara teang.
Iya Kang Lurah dak teang cenah si Kandil cenah kusabarwa Kang opatan bisi embungeun syaret cenah kumaneh barang ya santri nu galede teh opatan langsung ke kandang domba eta si Kandil mah keur ngalamun we nanggep tur Bapak bangsat indung bangsat anak bangsat bapak bangsat indung bangsat anak bangsat datang ya santri anu opatan Nir aya naon cenah mang ayo cenah ka ditu ka lapangan sayembara ih sayembara naon cenah mamang abi mah isin mang cenah manyang ngilu sayembara abah kucel kieu wayahna sia ngilu alim cenah mang hayu ngilu si Kandil keke embung akhirna mah dirorod sukuna kulantaran dirorod kuduaan si Kandil keke embung muntang kana panto akhirna mah kabawa jeung panto-pantona diseret ku patah nyelekel leungeunna duaan kenca katuhu nyekel sukuna duaan kenca katuhu eta si Kandil tuluy digusur dibawa ke tengah lapangan barang nepi ke tengah lapangan ieu santri seuri kabeh cobi santri opatan jiga mawadoma weh kitu digogotong ai barang geus aya di hareup ieu si Kandil dialung boyongkeun 1 2 3 beng gepuk ku harita keneh ragrag teh masyaallah hareupeun nu geulis hareupeun mamajengan si Kandil hatena asar aja Gusti nemen-nemen teh hatena bingung si Kandil asa era ceuk deun hatena sakit hatiku tiada terobati walau sejuta senyum kau berikan demi langit dan bumi aku bersumpah dirimu tak mungkin lagi ku maafkan sekali ternoda tetap ternoda gitu meureun lamun cek artis dan eta nu geulis barang datang si Kandil mah tuluy nungtun ramana mama ajengan ayo mama urang ngawitan mama sakumaha dipetunjuk ti mama cek mama ajengan sok neneng gara milih rek nomor sabaraha dipapai ti nomor kahiji ieu meureun neneng nomor kahiji sanes cenah mama boleh pak papaehan ieu nomor 2 sanes cenah mama boleh pak papaehan di nomor hiji nepi ka nomor 10 kapaehan kabeh di nomor 10 nepi ka nomor 100 can aya nu kapilih 100 urang geus kapaehan kabeh tina 100 nepi ka nomor 1000 can aya nu kapilih waduh nu 1000 pusing guli pak komo nu 50 nu 500 anu akhirna 1500 can ge nu 500 mah can ge dipilih geus pingsan di heula waduh can euy ieu mah lain wirid anu teu ampuh beungeut urang can aya 2000 ternyata ya santri nu 2000 teh geus aya 1888 teu acan aya nu kapilih tinggal saurang nyaeta Kang Udin Lurah Kobong cek Kang Udin cek aing budak moal kusasaha ya si neneng teh pasti nage milik kaula sabab kaula teh kapercayaanna mama ajengan ai barudak moal kuat cenah ngalawan kaula cek mama ajengan neneng meureun ieu pilihan anjeun teh nu nomor 2000 Kang Udin Lurah Kobong berarti sesuai rencana mama
jeung kahayang mama meureun ieu meureun cenah neneng Kang Udin anu dipilih ku anjeun. Cek si neneng mama sanes cenah mama sanes Kang Udin tidinya Kang Udin hirup henteu paeh henteu pingsan harita keneh guprak weh balaja masadaya leuleus awakna lir ka pukaibunan lir ka pas kaaminan. Cek mama jeung neneng ising puguh pirak cenah santri mama 2000 eueuh nu kapilih hiji-hiji acan. Hayo neneng kira balik handi ti nomor kahiji. Mama ciduh anu geus dikaluarkeun ku abdi moal mungkin diletak deui cenah mama. Is santri nu 2000 teh nyaan pingsan kabeh. Mama ajengan ngadehem harita keneh. Huarajat hareudang kabeh is santri nu 2000 sing curinghak harita keneh narangtung bari tungkul silih harewos beunang kusaha cenah euy beunang kusaha cenah euy cek sawah ulurah kobong tukang Udin ternyata Kang Udin mah ngagoler keneh awakna pangleuleusna cek nu saurang waduh ku Kang Udin geuning cenah eta Kang Udin pingsan mainna mah ku saking atoh meureunan. Ye Kang Udin barang ditepak ku mama jengan langsung ugah deui jag-jag deui bari tunggu leureum bae cai socana sabab teu kapilih ku ye nu geulis sakitu dangdan satakar kebakna. Aduh Gusti atuh milik saha cenah Gusti cenah ieu si neneng. Cek mama jengan hayuh neneng gerak ngamitian di maneh ti nomor kahiji. Mama abdi geus nanaskeun siduh anu geus kaluar ti diri abdi moal mungkin diletak heusa atuh dipilih ku maneh santri mama 2000. Ieu cenah teh si kendil sugan. Tah mama abdi tikahkeun wae ka Mang Kendil. Barang ieu santri ngadengi si kendil kapilih kudu geulis eta santri nu 2000 leuleus deui wae pingsan deui wae bubrag harita keneh. Masyaallah cek mamajengan neneng maneh teh salah sabab cenah neneng mama macan pernah ngawurukan si kendil teh can pernah diguru ku mama. Aduh neneng ieu teh kumaha cenah neneng teu sesuai jeung harapan mama. Mama abdi tanggung jawab mama. Sabab abdi wengi ge istikharah mama. Abdi ge nyaeta nurutkeun petunjuk tina eta istikharah. Mama wayahna abdi tikahkeun ka Mang Kendil bae. Ieu mamajengan harita keneh ngadehem. Wareyat santri bubar katawuran. Ieu si Kendil harita keneh langsung mandi diibakan, langsung didangdanan, rek jadi pangantenan, jadi mantuna mamajengan. Masyaallah tabarakallah. Ieu si Kendil anu tadina kuleuh tadina kucel barang didang dosan diibakan jadi santri nupang kasep-kasepna lir ka dia mutiara kabungkus ku tai kotok ai kotokna dikumah mah katingali mutiara anu kacida herang tidinya langsung ditikahkeun beres ditikahkeun gancangna carita kulantaran ieu mamajengan geus mepet waktuna kudu berangkat tina poe eta. Ya santri no 2000 atuh mapag nyaeta ngajajab mama kiai bari maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mama jengan angkat neneng sabodo maneh cek mama jengan mamah mawasiat nitip ieu pasantren.
Maju mundur tergantung anjeun. Rek mundurna rek majuna mama serahkeun sabada maneh. Sababna ilapatna ge kitu. Tapi lamun tamah cenah neneng ieu nepi ka mundur mama teu tanggung jawab. Sing tanggung jawab maneh cenah dunya akhirat. Mama bade berangkat. Ayeuna keneh bade ka Mekah neneng maneh sing salamet. Mama hapunten mama ge sing salamet. Doa neng cenah sareng jamaah sareng santri sareng sia. Ku abdi ditamplokeun ka mama mugi mama sing aya dina kasehatan tur aya dina kalancaran. Tidinya tuluy mama ajengan mah teu kacaritakeun angkat ka Mekah. Ya santri nu 2000 teras maruli ka kamarna masing-masing. Ternyata amek ya santri nu 2000 siapa mikirna eleh ku budak kucal budak kulehe. Nah cenah ya goblok pisan cenah asa dihina urang ku si Kendil. Ya santri anu 200 musyawarah ngawakilan anu 2000. Kumaha cenah Kang ya? Manya cenah urang diurukan si Kendil dah harek ngaji lah cenah Kang. Geus dak ayeuna mah kieu cek lurah koboh. Aing ge asa wirang cenah euy. Ayeuna mah urang rager-rageun urang jatuhkeun urang wirang eta si Kendil dihareupeun si neneng hareupeun pamajikanana. Kumaha cenah Kang geus anu mah kumpul kitu kabeh di majelis aya kebenaran jam malam Jumat. Kang kan biasana libur Kang geus menyebut libur-libur kumaha aing. Maju waena ya tiluan maneh ka ditu. Tayang si Kendil jeung pamajikanana bejakeun ka dieu kitu ayeuna aya basu masail aya permasalahan anu kudu dijawab ayeuna keneh. Tidinya ye santri nu 2000 teh asa mangih jalan hayang balas dendam asa wirang ku si Kendil. Eta santri nu 2000 teh kumpul kabeh di majlis salim biasana mah libur. Eta si Kendil teras diangkir maku tiluan. Assalamualaikum. Bari ngetrokan panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengkening keur sasonoan. Masyaallah. Aya naon cenah Jang? Teteh ayeuna wayana cenah teh diantos sareng si aana ka mana? Ka majelis apan libur henteu aya peraturan enggar ti lurah koboh. Wayana cenah ayeuna kedah ka ditu aya permasalahan anu penting pisan aya basu masail. Si Kendil ge dulur geus boga kayakinan pasti ya cenah budak santri teh bakal ngujikan ilmuna. Aduh Gusti cek si Kendil, Gusti abdi mah teu tiasa nanaon. Gusti beunghar ti Gusti, pinter ti Gusti, ilmu ti Gusti, hirup ti Gusti. Gusti sadayana ge kagungan Gusti. Abdi kieu karsaning Gusti. Oke Gusti maparinan jalan kadah kumaha. Aduh Gusti da abdi mah teu niat-niat jadi mantuna kiai. Tapi Gusti lamun abdi takdir Gusti kudu kieu Gusti. Mugi ya Gusti sing masihan kana ilmuna ka diri am. Barang dugi teh dulur cek si Kendil. Tidinya barang ningali ya si Kendil ke santri nu 2000 jeung si tetehna nyaeta nu geulis Siti Nur Halimah ya hampir kasima kabeh
ngan campur amek kasih kendil sebab asa era kusi kendil asa eleh kusi kendil. Ternyata ya santri no 2000 tengges masing-masing boga pertanyaan. Eta si kendil teras calik sakumaha mama ajengan tidinya kok nyari tak dulur sadaya jadi lurah kobong data Kang Udin punten jenam teteh mamang abdi wawakil ti santri nu 2000 abdi teh rada cangcaya maknya cana ayeuna si kendil anu can pernah ngaji kapilih ku anjeun tapi lamun teh mah bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan kaula lamun bisa ngajawab habeh kana pertanyaan-pertanyaan santri anu 2000 maka kaula rek ngaku guru cana ka anjeun hayang kendil cek si kendil insyaallah mugia Allah mukakeun ka diri kaula kana naon anu perlu ku anjeun ditanyakeun kaula sing manggih jawabanana anu pangsae-saena mungguh anjeun jeung mungguh Allah rek nanyakeun naon cenah maneh dulur-dulur kaula cek nu saurang bari mawa Al-Qur'an coba cenah mama pangmacakeun ieu si kendil can pernah diburuk gasongan Quran barang breh teh dibukakeun teh ternyata ye ku santri teh surat anu pang tengah-tengahna nyata surat Kahfi baca cenah mama ieu tah Bismillahirrahmanirrahim cek si kendil duh cek santri arus bismillah nama cenah euy Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Duh bener cenah euy bisa maca cek nu saurang di mama surat naon anu teu make bismillah oh surat at-taubah cenah jang hiji deui cenah mama surat naon anu eueuh huruf miman teu make mim eta mah surat teh oh nya cenah jang inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Duh terus cari gening mama alhamdulillah cenah geningan bisa ngaji cek nu saurang di kieu tah mama ieu cenah ye baca tah pas mawa kitab Wasiatul Mustofa ka eta si kendil ya budak santri bari ngasongkeun sinah dibaca tah cenah mama ieu baca tah mama Bismillahirrahmanirrahim ya Ali cenah ya Ali tamana ngarep-ngarep hayangan pisan saha Jibril malaikat Jibril alaihi salam ayakuna mim bani Adam jadi turunan Nabi Adam hayang jadi jelema disyabihi salin usabab kabita ku ganjaran 7 perkara as-shalawatul khamsu kahiji cenah salat nu 5 waktu mal imami sarta imam artina kabita ku ganjaran salat berjamaah wa mujalisatul ulama nu kaduana nyaeta daek kumpul ngariung jeung ulama artina daek kumpul ngariung di pangajian wa iyadatul marid nu katiluna ngalayat anu gering wa tasyiul janajah nu kaopat nganterkeun janajah wa syaqyul ma'i nyaeta nu kalimana mere nginum mere cai wa syuhu bainisnaini anu kagenepna
nyaita ngakurkeun jalma anu keur papasayaan wa ikramul jari nu katujuhna nyaita ngamulyakeun tatangga wal yatim jeung budak yatim. Pahris maka kudu kasengserem anjeun cenah hai Ali. Bener cenah euy. Saur ya santri bingung, ya santri sabab can pernah diwuruk kok cenah make bisa maca. Aduh Gusti, ya si kendil saha anu ngawurukna. Cek lurah Kobong. Hei mama ajengan. Kasih kendil lamun tema bener cenah ya. Pertanyaan kaula kajawab ku anjeun. Maka kaula rek ku guru cenah ka anjeun ayeuna gade. Sok cenah naon? Cetek cenah eta mah pertanyaan kitu mah. Ayeuna kieu mama. Setiap cenah jalma maot di mana maot ku di pulasara nyaeta kudu di pandian, kudu di kapanan, kudu dibungkus di salatan jeung sajabana. Anu jadi pertanyaan kaula, terkecuali jalma anu maut syahid eta mah teu kudu di salatan, teu kudu di pandian. Nu jadi pertanyaan kaula, lamun urang liwat kapang perangan, liwat di medan perang, ayam mayit manggih mayit 5 mayit teh mama. Nu kahiji ieu mayit teh aya tapak pesoan nya, aya tapak pesoan, aya tapak belati. Nu opat mah eta eueuh tapak nanaonan, mana anu wajib disalatan jeung mana anu ulah. Isi kendil teh bingung sabab pertanyaan anak beda jeung anu sejen ti Lurah Kobong. Cek si kendil Gusti moal pati-pati aya pertanyaan lamun teu aya jawaban. Aduh Gusti mugi ngabukakeun kangge jawabanana. Gumujeng si kendil teh dulu. Ya, Lurah Kobong. Naon cenah mama? Tiasa kajawab gua anjeun, kajawab cenah aja. Naon cenah mah? Nu wajib disalatan mah jangan hiji. Data jalma nu aya tapak pesoan, nu terbunuh nu aya tapak pesoan. Nu opat mah anjeun ulah rek nyalatan, bahkan haram anjeun nyalatan. Tapi bisa cenah mama. Nu hiji nu opat mama anu kudu disolatan mah anu hiji mah ulah disolatan. Tapi saja justru anu hiji nu kudu disolatan nu aya tapak pesoan, anu opat mah ulah disolatan. Mama cenah naon alasanana? Sabab jang nu hiji mah aya tapak pesoan berarti eta jelema geus disunatan cenah jang, berarti eta jelema teh Islam. Nopat majang eueuh tapak pesoan berarti can disunatan cenah jang, eta mah cirina can disunatan teh beurang eta teh jalma kafir cenah jang. Bener cenah mama. Tapi hiji deui cenah mama, lamun kajawab ieu pertanyaan kalau reka guru cenah kanjeun dunya akhirat. Naon cenah Kang Udin? Ieu cenah mah. Urang wudu dina cai jolang, ari caina teh bersih sah apakah henteu wudu urang? Aduh Gusti cenah ieu kudu kumaha ngajawabna? Sah apakah henteu wudu dina cai bersih? Aduh Gusti nyuhunkeun majawabanana. Gumujeng deui wae. Naon cenah mama? Gumujeng kieu cenah jang. Urang wudu dina cai jolang na teh bersih sah apakah henteu kitu maksudna? Mun cenah jawaban mama wudu na teu sah, wudu dina jolang caina bersih sah mama.
teu sah cenah jang. Sah mama, teu sah cenah jang. Naon cenah alasanan maka nyebut teu sah? Alasanana jang pangna teu sah rek kumaha wuduna jang caina ge bersih eueuhan. Oh nya cenah mama muhu eta pisah cenah mama jawabanana. Geus ayeuna make barudak. Anjeun geus tong loba catur yuk. Ayeuna mah urang babarengan. Ieu itu masalah masjid anu can beres urang bereskeun. Atuh cenah itu pasantren aya budak santri itu tuh. Di ditu aya anu sare teu acan kabagian sok urang nyeun deui cenah anu sabali dituna. Masih kene aya lagu cenah urang gawean. Mama ujung-bujung cenah mama keur ngadamel cenah ieu pasantren. Neraskeun ieu masjid cenah ngabangun abdi bakal oge cenah mama geus miris cenah mah ieu geus kurang cenah mah komo keur ngabangun. Ya nekeun moal pati-pati aing ngomong lamun aing teu boga bekal tungguan kumaraneh. Ya si kendil langsung koloyor teh ka kandang domba. Eta si kendil ngagali sakumaha nu dikubur tadi teh. Eta kitab jeung emas magening sakanyut kundang. Digembol ku sorban, digandong, dibawa ke tengah majelis. Iya santri Allah bengong mama piraku cenah tai domba dibawa ka jero majelis. Nama macana teh apal yen tai domba teh hukumna najis. Nama mah kunaon dibawa ka tengah majelis. Bari dibungkusnya eta ya ku sorban. Barudak. Tong waka nyarita cenah lamun can katingali. Sok tah Udin buka cenah kumaneh. Barang dibukakeun ieu sorban anu dibuntel. Berang-berang teh ningali naon? Ningali ieu kitab anu kacida hadena aya 20 kitabna. Ya lurah kobong can bogaan ieu kitab bagus-bagus amat kitab kuning. Aduh Gusti, ya si kendil menang ti mana? Ya kitab menang ti mana? Mani baragus kieu. Ya Allah, Gusti. Buka cenah tah hiji deui. Barang dibuka ieu kanyut gunang diboroskeun teh emas anu kacida hadena. Ya santri ge bengong, ya si kendil boga simpenan di mana, menang harta karun di mana? Aduh Gusti, geuning ternyata lain kur omongna doang dibuktikan yang ternyata hayang ngabangun teh boga bakal tidinya mah langsung sarujud minta maaf minta ampunan ti si kendil. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna santri nu 2000 teh tunduk kabeh ka si kendil. Tah ti dia dulur bapak-bapak ibu-ibu sadaya. Cek dina keterangan man jada wajada. Sahajalma anu nya-nya hayangna pasti papanggih jeung nu bakal dipika hayangna. Dumatak urang lamun masantrenkeun anak ulah kagok. Nyakolakeun anak ulah kagok. Jadi ulah setengah-setengah. Hayang ulah setengah-setengah. Kudu singnya supaya urang papanggih dina naon jeung dina buktina. Mudah-mudahan urang kayang hayang boga budak saleh, kayang urang hayang budak ngaji, urang tong kagok ngamodal sabab Gusti Allah moal pati-pati nitah pasti Allah oge bakal mere jeung rezekina tak mudah-mudahan. Ieu riwayat dina singkatna si kendil akhirna jadi kiai jadi ajengan. Apunten kirang ngakung teh Abah. Mudah-mudahan aya manfaatna cag sakitu riwayat si kendil jadi kiai sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.